Faqaulil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khair ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah ayat 187. Sepaket kita duika ayat 202. Di 180 genep keneh tina wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in nuhsirtum di saterasna al hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihi al hajja saterasna urang artinya cing kuring eta apa sabaraha juz ngan ari juz hiji mah piraku sareng juz akhirnya iwatu iman rahimakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 187 akhir dipetik akhirna wae. Ieu teh kaitan sareng bab haji kawit nama. Urang tarjamahkeun heula bunya sakedik-sakedik. Wa ma taf'alu jeung naon perkara anu ku aranjeun dilakukeun min khair kahadean ya lamhullah Allah maha kuningan. Kayak ulang durasi lagu pilih langkung kirang mah sawias ya. Langkung tadi langkung 10 menit berarti kedah jam 10 langkung 10 menit paling lami. Lihat deui. Jeung naon perkara anu ku aranjeun dilakonan mangrupa kahadean Allah maha uningan. Tazawwadu jeung aranjeun kudu babakalan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi sahade-hade babakalan teh bakal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Tarjamah harfiah eta teh disebutna. Tarjamah reterleuk. Kaharti teu kaharti kedah kaharti. Kaharti nama engke tos tarjamah tafsir. Tah jadi nu hebat teh anu biasa cek urang tapi luar biasa, cerdas ngaranna. Siga Bilal bin Rabah lebet surgana lain ku perang budak. Tapi lebet surgana teh ngabiasakeun anjeun anu batur teh bisa, manehna bisa. Naon cing? Dawam wudu bira oge. Salat rawatib tos cekap saur Nabi kadene kotoprak parumpahna Bilal di surga. Rekomendasi eta. Kan mali amal unggulan teh lain amal anu maralah anu menculak anu luar biasa cenah nu biasa ciptakeun perkara nu biasa tapi jadi luar biasa di rumah tangga urang cek salaki kelemahan urang naon tinggal guriwak anu salaki resep naon puih teh mereka cetrek atos beres teh masalah da asup surgana ibu mah kumaha salaki cek salaki asup surga cek salaki ningali da beda atuh kana rarasaan ya manya anu asup surga kieu beda iza nazarta syarratka kunci sederhana awewe calon surga mah lamun ditempo teh pikabungaheun gitu kan nya pinter dangdan di imah ulah alman aliman deh mah apa gitu di kamar mah kudu lincah kudu ngajablay lebih ka buringas atuh siga orang naga cekel buntut hulu macok gitu ulah runguh timpu dalamnya siga ratu di imah mah kudu mincrah pokoknya mah sok di kamar ibunya sing berseka, sing gelis, terus pakaian lain kudu digayaban, segala dipake. Buka. Sing seksi atuh. Oh, sing urahak, sing segala terapkeun. Pake rok rapia. Wah, suku kalau hurkeun kieukeun tamu. Wah. Awewe mah. Ya, di kamar teh kitu. Ug singa jetin bari muih bari ngadurukan tadi bari muih teh salah kita kira pada kudu kitu lah sebenarnya kan
sing berseka ulah tibalik ada tempo keluar tabarut jalingkap make pakaian anu menor terus parfum anu magoda teu kayaknya awewe anu make pakaian anu berlebihan mincrah tuluy sesengitan anu di luar batas nepi ka ngonang birahi lalaki sarta aya ciri kirincingna gengge dina suku kitu pan ayat sareng saterasna. Jadi lu biasa sina jadi luar biasa nu teu aneh sina jadi aneh teh kitu. Iza nazarta syarratka lamun salaki nempo teh wah bunga luar biasa atas surga mau ka mana jig gitu. Tapi lamun di tempat teh eueuh pikahayangeun saeutik ge ngan madenghal jeung madengahan entong ngarep-ngarep ka jeung hayang ka surga nu kitu wae teh bisa. Atanapi ngaleungitkeun kahadian salaki ma raaitu minka khairan qattu. Pokna teh ari akang salila rumah tangga jeung abdi naon kahadian akang ka abdinya asa balik ulang-ulang yakin lah. Tos meuli karcis pinarakaeun sabab kaasup awewe anu kufur nikmat. Piraga ngomong kitu teu pira nya. Tah eta ngolah nu kitu anu dina ekspresina pok mah henteu kitu ngan urang loba aral loba jengkel eta nu tadi eta. Ari pokna mah kitu tapi dina prakna mah jengkel aral teu daek syukur ka Allah sagala dileungitkeun. Ka salaki teu kungsi ngahargaan. Tah artina urang geus meuli karcis sorangan yen moal ka mana jing. Matak nu biasa, sina luar biasa. Urang diciptakeun. Eta nu cerdas tadi. Di mana eta tadi? Wattaquni ya ulil albab. Sing takwa hei jama-jama nu cerdas. Ini nu cerdas mah takwa. Aya ciri-cirina engke. Wangsulikeun ayat nu ngawitan. Wa ma taf'alu min khairin. Kahadean naon nu urang dilakukeun eta teh ya lamullah Allah uninga. Ya iyalah uninga. Lain eta maksudna eta mah harfiah maksud ya lamhullah teh Allah uninga teh hartosna Allah hitung-hitungan moal diantep sakumaha leutikna nilai kahadean bakal dicatet urang kudu minang tuna poho dalolobana mah anu tuna poho nu bakal jadi pahala ganjaran ulah nu diinget-inget manja bil hasanati falahu asyru amsalih sing sareng nyiptakeun hiji kahadean sapoin maka ku Allah diganti kontan 10 piraku bohong. Ibu menafkahkan harta infak sinkah blus karena kenceleng masihan budak yatim budak tetangga anu indung bapana susah sok ciptakeun aya di hareupeun urang kahadean eta teh asup ka masjid we nempo runtah mah ke gunung adaguan tukang rasaku manya eta kasempetan urang anu urang poho pirage nyingkirkeun runtah teh eta kahadean anu ya lamullah teu inget eta yen eta bakal jadi kahadean. Tong ingat-ingat. Daku Allah kita jelas. Jangan gitu Allah. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ciptakeun hiji poin kahadean 10. Berarti ditikalkeun. Sok antosan. Bukti lah. Alternatif kedua ieu nu leuwih aman. Lamun urang nyen hiji kahadean tapi cek urang teu digantian, sanes teu digantian, dipending. Tong ayeuna lah. Digantian ku surga balasanana lain ayeuna tapi engke di surga kewelah limah di surga mangka jalan-jalan ke surga leun tina nilai sakitu teh belum salaki jadi bagur pisan aya namanya nu tadi nama duit misalnya eta ku duit sakitu infak sedekah urang tapi lawang jadi muka kahadean jadi muka di surga leun gampang terus anak urang teu rudet ku nilai yang tadi ya lamhullah teh pan aksi min reaksi teh disebut energi teh kekal anu urang dibikeun nilai anu tadi 10.000 leungit cek urang cek hitung-hitungan agama mah lain leungit hiji dicokot hiji teh 10 sok aya artos 10.000 leungitkeun piceun jadi sabaraha 10.000 jadi 100 tina hiji jadi 10 tak hitung-hitungan matematika hiji dibagi 2 teh sanes setengah hiji we sok dicontohkeun lamun urang di rumah tangga ibu dina khutbah nikah sareng didugikeun basa kuring. Lamun urang boga rasa timuru kanu jadi salaki lantaran salaki jol-jolan kanu jadi indung diuji ku kualitas iman urang teh emas sanapi tambaga. Nalika salaki urang teh
Estuning hidmat kan jadi indungna. Eta teh kitu guluna pandina hadis. Saur Siti Aisyah, ya Rasulullah, ayul mar'i adamu haqqan li zaujati. Rasul saha jamina anu leuwih ti heula diheulakeun hakna keur hiji bojo. Saur Rasul salakina. Jadi urang mah hidmat ka salaki. Lamun digeroan ku indung jeung ku salaki teh heulakeun salaki. Kanggo ibu mah nya. Mata riwayat anu lebet surga tanpa hisab di antarana ibu-ibu anu ibu nangantunkeun nepi ka teu datang sabab salakina kungsi amanat ulah kaluar salida salaki can datang deui nya ba di bejaan gering teu datang ripuh gering teu datang nepi ka ngandunkeunna teu wadon kaluar bakat ku hidmat kana jadi salaki tapi lebat surga tanpa hisab lain ngewa ka indung tapi hidmat ka salaki lain pelanggaran syariat tah tan saur Siti Aisyah teh zaujuha salakina keur pamajikan mah. Tapi nalika datang pertanyaan kedua, saur Siti Aisyah, wali zauji ari kanggo pamagat saha anu gaduh hak anu kudu diheulakeun hakna. Tah saur Rasul ummuhu eta mah indungna. Nya ujian berat ke urang. Teu berat teu sing harusna mah. Nah, engke kana matematika agama nu tadi saur sing kuring. Lah urang mah ngitung matematika agama lamun dicokot ku kanyaah dikainungkeun, dikasasahakeun atuh meureun cenah. 100% tinggal seberapa persen dah hedoni pikiran anak atuh urang mah hitung-hitungan nafsu tapi ku agama mah hiji dibagi dua anger hiji hiji dibagi tilu anger hiji siga kacokotnya kana jadi indung boga rasa karawon kanya salaki teh jadi bati muru tah mimiti bijil nilai iman nu sabenerna nafsu tah jadi hitung-hitungan agama mah nu tadi hiji dibagi dua anger hiji dibagi tilu anger hiji 100 dibagi hiji anger 100 atau logika nama ibu kagungan tuang putra anu cikal 100% nya teh tumplek 100% nya tapi datang nu kadua adikna lahir nu kadua cing bagi dua jadi 50% tuh bu nya kana jadi budak anu mimiti depan. Tah kitu hitung-hitungan agama. Jadi lamun urang di rumah tangga boga rasa nyaman, tentrem lantaran nu jadi salaki mupujuhkeun bager ka urang resiko cumpul. Sarana ge belul atuh kitu mah. Bisa naon masalah, ada tanya masalah. Purunyung we saur Nabi tadi ngawalar patarosan Siti Aisyah. Hidmat pamajikan ka saha? Ka salaki saur Nabi tah nalika hidmat salaki kudu kana jadi indung kakara urang terung sabab can bener urang narima syariat matak aya nu halang-halang mun salakina jol-jolan kana jadi indung teh lah cicing atuh da geus boga rumah tangga aya mah pok teh nya ibu tong hayang dipikanya ku anak bukan deh hayang dipikanya mah ku minantu dina kaidah usul mah disebatna kaidah mafhum muwafaqah fahwal khitab cacak anak, cacak minantunya komo anak. Teu aneh atuh dipikanya aku anak mah. Tapi nalika dipikanya aku minantu teh hiji bukti sukses yen anak urang mampu ngadidik pamajikan anak. Teu kudu ditanyakeun anak malah. Jadi teu kudu nyaah ka indung, da geus jelas rek naon atuh, tapi nyaah kami toha, sok pikanya mitoha. Silpi hapekeun teh. Lamun nyaah kami toha piraku ka indung sageui atuh. Ini disebut kaidah mafhum muwafaqah fal hitab cacak jeung komo kita cerdas teh nya sederhana anu biasa kurang di sina luar biasa kan keadaan anu cek urang batur ge bisaeun pila wudu geuning tadi Bilal bin Rabah lebat surgana tanpa hisab ku wudu sareng salat rawatib ka mana wae angkat anjeunna tara batal wudu pira kitu. Ayeuna urang gaduh kahebatan naon di rumah tangga anu ku kahebatan eta teh katutup kabeh nepi ka urang asup surga tanpa hisab. Ridho salaki eta pira kitu naon sih? Nya salaki ridho tos cekap sakitu. Tong seueur masalah. Salaki resepeun dan naon deui atuh kewajiban pamajikan mah taat. Tadi cara Nabi teh iza nadarta syarratka dikabungaheun tong ngaleungitkeun ka hadean salaki di antarana
Tapi aya diatur ku Nabi dina hadis rawahu Abu Daud ke hiji waktu lamun urang aya dina posisi teu sabar lantaran urang kurang resiko terus kurang resiko teh dipasihan hak pikeun minta cerai mah ada aya hadisna nya ngan awewe anu hebat mah awewe anu bertahan dina kasabaran eta anu jadi jalan urang boga hak ti Nabi minta cerai tapi lamun urang teu minta cerai bertahan dina kasabaran eta teh surga tanpa hisab teh moal ditanya heula eta da salah kiri dong ari salaki ngedul mah deui cinutrung eta daek gawe kewajiban urang pikeun nyuntrungkeun nya moyan misalna masih si balong akitu we sina ngajuralit sarua resepna nya sok sina ngojai ngan lamun salaki geus nyaba geus ikhtiar teu hasil ibu teu aya hak pikeun nyuntrungkeun jurung sina usaha tapi lamun geus usaha teu hasil kewajiban urang pikeun ngupahan eta ciri awewe anu salaki ridho Allah ridho lantaran dasarna takwa di rumah tangga seueur hal-hal anu sederhana menang soteh ngabongohan lamun urang memang teu dibere resiko gede jeung leutikna tah eta keur nempatkeun rasa syukur urang jadi wangsul deui kahadean naon wae anu ku urang dilakonan Allah Maha Uninga teh hartina lamun eta kahadean komo mah urang poho teu inget-inget acan yen eta teh kahadean ta eta anu bakal jadi kahadean jadi aya kahadean anu teu hade keneh teh teu kabeh kahadean eta teh hade Al-Baqarah 216 wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum bisa jadi nu cek urang hade teh cek Allah mah goreng wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum nu cek urang hade cek Allah can kaluhan hade jadi teu kabeh hade eta hade teu kabeh amal soleh eta bakal jadi amal soleh surga sok Al-Ahqaf 15 wa an a'mala sholihan tardahu urang nyuhun ka Allah teh supados mampu migawe amal soleh anu Allah ridho jadi hartina teu kabeh amal soleh eta dipika ridho niatna prak-prakanana nya lajeng ke aya amal anu urang can prak migawe geus dinilai hiji niat nya man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an dina hadis qudsi teh sing saha anu ngadeukeutkeun diri taqarrub diri ka Allah sajengkal taqarrabtu ilaihi dhira'an maka kaula Allah baris deukeut ka manehna sadepa jadi lamun ku ukuran jarak meuleuh jauh urang deukeut ka Allah sajengkal da nya Allah deukeut ka urang sadepa pan ngajauhan tapi nu dimaksud lain jarak tapi kecepatan lamun urang gancangna deukeut ka Allah teh sajengkal karek pok karek niat tapi Allah mah sadepa deukeut ka urang gancangna hartosna memeh menta geus dibere teu kudu ngadua lah cenah jelema ieu mah ku amalna we geus hebat jadi teu ngadua ge lantaran doa dina prakna teh ku Allah geus diijabah teu kudah aluk-alukan ngadua kejeun keluar cai mata Allah Maha Uninga ieu jelema aya kahayang can menta ge dibere eta nepi ka puncakna eta punya jadi amal unggulan teh di antarabisna urang boga amal anu ditanggalkeun ka Allah henteu hese menta tadi oge direkomendasi apa Bilal bin Rabah urang mah sok anggap enteng eta lebet surgana Bilal teh ku wudu pirage wudu cenah gampil nya cenah naon geus pira henteu we da nganggap enteng teh ya pira wudu cenah lamun pira lamun gampil kabeh sahabat Nabi lebet surgana ku wudunya ini Bilal unggul berarti Bilal mah hebat cerdas nu batur teu bisaeun Bilal mah bisa sok ciptakeun anu biasa sina jadi luar biasa amal unggulan teh nu kitu ieu kantos teh urang masihan sidkah ka jelema anu eta teh sabenerna teh aya deui Fatimah Az-Zahra kitu Fatimah saur Nabi teh itu aya nu keur
aya Ibnu Sabil beakeun bekal cing sugan aya sok bahanan kayaknya. Nah ada widih heula ka Sayyidina Ali aya mas kawin pamasian ti Sayyidina Ali dipasikeun sadayana. Tapi kalau badinya apa? Teta malunggulan Abu Bakar dina perang Tabuk cing saha di antara aranjeun sahabat anu rek ngawakafkeun harta sakumaha sakamampu anjeun. Umar bin Khattab jol endeg gue abdi Rasul setengahna tah harta abdi mangga nyerenkeun kanggo perang Tabuk, wakaf perang Tabuk dipasikeun. Boga rasa endeg, boga rasa panghebatna amal Umar bin Khattab moal aya nandingan Abu Bakar ge eleh pokna teh. Tapi ditaros Abu Bakar cing Abu Bakar sakumaha anjeun rek nganapahkeun harta keur perang Tabuk. Saur Abu Bakar mangga sadayana canak. Mun urang kitu nya ari urang mah mangga sadayana canak da memang eueuh nya. Canak teh sadayana eueuh kitu teh. Abu Bakar pasikeun sadayana. Kumaha bisa kitu cenah Abu Bakar eta nepi ka luluasan kitu. Da imponanana surga we surga. Hayang asup surga tanpa hisab. Mung dihisab heula ke di poe kiamat, hayang brus langsung. Nepi ka lebah dinya. Nah, Abu Bakar wani kitu cing naon atuh bekal aja nanti dibikeun kabeh mah. Pokna teh tawakkaltu 'alallahi wa rasulih. Cekap abdi mah tawakal ka Allah jeung ka Rasulna. Tawakal Abu Bakar mah benten. Da memang hartana anu sakitu lobana diserengkeun. Geus gedeg keyakinan. Tapi nalika dina ayat tadi anu ngawitan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa iman nerangkeun aya jamaah haji ti Yaman. Jol ngali gincing ibadah hajina teh nyanakna naon? Teu nyanak bekal. Sarua cara Abu Bakar maksudna mah rek nganalkeun Allah jeung Rasulna. Ditaros ku Rasul teh ma tazawwuduka. Eta anjeun rek ibadah haji teh cenah bekal naon cing? Ari walerna teh tawakkaltu 'alallahi wa rasulih. Abi mah cekap we tawakal ka Allah jeung Rasulna. Tak ieu digebes. Ku Rasul rek jadi tukang jajaluk kitu saur Nabi teh. Lain kitu. Rek mamawa proposal ngabibirang maneh. Jadi tawakal ieu mah teu ditarima ku Nabi ge. Sanajan teu mutlak ditarima. Malah dibenerkeun sapalihna. Fa inna khairaz zadi taqwa. Eta nu dibenerkeun ku Nabi teh. Babakalan atuh. Kudu nah anjeun rek dahar naon lamun teu bakalan. Tapi kalimatna terakhir ngaringankeun. Nabi ngadukung fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi sahade-hade babakalan mah memang bekal takwa. Jadi teu disalahkeun teuing. Tah bekal takwa kanggo urang panginfo. Ciri jalma nu takwa malah ku Al-Qur'an ditataan dina sabaraha tempat dina ayat awal geuning. Ciri jalma takwa mah teu hese dituduh-tuduh. Hiji tanya, udalil muttaqin Al-Qur'an nuduhkeun teh tara hese tara kaleken, gampil jol gilisir. Lamun urang meunang katerangan, mencep keterangan teh pan dina Al-Qur'an. Ari ibu rek kitu wae. Iraha ibu bade berjamaah, ngada berjamaah. Berjamaah nu mana? Ari berjamaah pan aya cirina na surat Ali Imran ayat 125 sakuninga. Ciri berjamaah mah aya ciri seperti malaikat anu dibahanan kartu anggota. Tos kaungan kartu anggota. Gaduh pimpinan birokrasi. Aya tempat urang ngumaha babarengan. Naon jamiahna? Ulah nepi ka henteu. Sok ibu berjamiah, bapak kena berjamiah, wajib eta pana Al-Qur'an. Sarua jeung wajibna salat, sarua jeung wajibna make jilbab nutup aurat. Kalimatna ge wa antasimu bihablillahi jami'ah. Sok aranjeun nyakal dalagan Al-Qur'an jeung As-Sunnah teh bari berjamaah. Lain hiji-hiji sok nyakal Qur'an. Geus kitu bakal berjamaah sanes. Jami'an mah kudu harita keneh. Hal lil fa'il dina bahasa santri mah ulah aya jeda kudu harita. Pan Al-Qur'an anu ditah namanya wawarehan. Lamun teu wajib mah urang ge moal atuh. Pokona ulah nepi ka henteu bade di NU mangga, Muhammadiyah mangga, bade di SI mangga, di Persis mangga. Ulah teh henteu.
Sebab wajib ya. Cenah kahartina di Persis hade dinya we kahartina sungguh lamun teu kaharti mah keluar ti Persis. Nang kaharti we. Diarahkeun atuh boga pimpinan mah urang bisa infak, bisa anu mayang tina 15.000 per bulan nganapkahkeun harta teu nyaho-naon tapi eta napkah urang infak urang mah jeung tepi ka luar negeri ka Sulawesi aya nu banjir anu kahuruan bencana alam keur nulungan ngadonasi jalma anu butuh bantuan tina kesehatan teu apana tapi urang geus simpen eta kitu manfaatna urang berjamiah ku wajibna mun teu wajib wa tasimu bihablillahi jami'an sok berjamiah mangga ibu bade di NU di Serikat Islam di Persis ulah teh henteu kesimpulan nemu tanya ka deui eta nerangkeun wajibna aya keneh seperti deui tapi kadang-kadang terus seriusnya Bawari dituduh-tuduh cirina jalan takwa. Hudalil muttaqin eta. Jadi Al-Qur'an teh pituduh ke jalan takwa. Cirina jalan takwa teh dituduhkeun kana kahadean tara talangke. Kaharti babari ngarti. Tara mikir dua kali. Tah nalika urang teu boga jiwa takwa eta maka nalika diterangkeun kudu berjamiah make jeung anu berjamiah ge cenah geuning eta aya akhlakna leuwih goreng eta bisa nuduh kitu ka baturnya bari anu di jamiah mah teu kungsi nuduh ka manehna kitu tapi ieu mah jauh nuduh wah cenah di Persis teh geuning cenah eta kitu kalakuanana jauh kitu kalakuanana jadi jauh kacatet gorengna teh bisaan gitu eta mah cerdas nyatet goreng batur teh tah lamun geus berjamiah mah teu cerdas jadi bodoh kan kitu teh rek nyebut batur goreng teh henteu oh can berjamiah mudah-mudahan we engke mah geus berjamiah mah paham ngarti kitu bedana teh mun ditiung ge cantang tu alus akhlakna pokna teh anu ditiung ge cantang tu alus akhlakna mun ditiung komo mun teu ditiung iya turutan tu cenah najan teu ditiung tadi jilbab ge akhlakna hade nu hade akhlakna tara akuanan mungkin jeung aku akhlak hade ngan lamun erek aduh cacak tadi tiungnya komo lamun di keren jeung moal tutudinganan dah hese dituduh-tuduh teh gampil ciri jalma anu bener takwa teu talangke teu kaleken burusak-burusak we kana kahadean wah ditatanyakeun lajeng alladzina yunfiquna fis sarra'i wadz dzarra'i Al-Imran ayat 133 tah jadi jalma takwa teh dicirian oge mampu maksakeun nganapahkeun hartana boh dina usum tigerat terdesak tigerat teh naon teh laluasa teras waddaroi jeung dina usum tigerat teh kadesek rek boga rek teu boga infak sok naon hebatna punya anu infak boga jeung teu beda lamun jelema boga misalna mah boga duit 1 juta ye infakkeun 10.000 gede henteu lah sakitu persen ayeuna galuh harta 50.000 infak 5.000 gede mana nya nominal mah gede 10 angka mah tapi tina 1 juta jadi leutik atuh dibandingkeun jeung anu 5.000 tina 50.000 jadi lain gede sareng leutikna mampu teu urang nyesakeun harta urang pikeun infak dina ayatna teh kuan ayat 218 Al-Baqarah wa yasalunaka madza yunfikun qulil afwa kumaha cenah Rasul prak-prakan nganapakeun harta teh al afwa sesa tina bubutuh asalna mah sesa tina bubutuh lamun geus teu butuh teu kudu lamun geus teu butuh kakara kitu maksud teh lamun urang geus teu butuh deui sok infakkeun kitu sanes sesa tina bubutuh teh urang boga duit 10.000 nu butuhna dari 10.000 atuh da sawarena mah teu butuh aya deui nu leuwih butuheun jadi lamun sesa tina bubutuh dihartikeun letterleuk harfiah 5.000 butuh teu bu artos butuhnya 10.000 beuki butuh
100.000 butuh pisan. Beuki entong atuh kitu nya. Apa saya satina butuh kedahna. Mangkani beuki gede beuki butuh urang teh. Jadi ulah diinfakkeun ari kitu. Tah hartosna ya sanes hartos harfiah. Tapi peryogi dikembangkeun sing cerdas teh. Atau Siti Fatimah oge moal dibikeun kabeh lamun ngabugukan ayat ieu nya. Pan butuh Siti Fatimah ge tadi. Tapi dipasikeun kabeh. Tah ieu disebut amal unggulan teh. Jadi nganapahkeun harta dina usum urang 300 teu boga, maka jeung ucelak ecok ka batur. Aduh itu karunya teuing aya budak. Mangkani nginu bapana keur meujeuhna sangsara. Budak hayang jajan nepi ka teu berat. Eta amal unggulan hareupeun eta. Sok usiwal atuh. Kasempetan eta teh keur meujeuhna dibutuhkeun. Ulah mikiran wae sorangan. Komo dina ayana teu kasup hebat-hebat amat. Tapi nalika urang mentingkeun batur tibatan sorangan, tah ieu nu kasup luar biasa. Fisaroi wa darri eta. Dibela anu celak ecok. Hayang mayar mun iuran. Hayang mere kahadean ka batur tapi manehna meunang ngecelok deui. Ieu nilaina beda sareng anu memang boga. Nya, janten nyiptakeun amal anu biasa sina luar biasa teh sederhana siga kitulah. Ali Imran ayat 133 mangga diuningan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Lajeng yastaghfiruna bil ashar. Daek istighfar ka Allah, minta pangampura ka Allah, tobat dina waktu janari. Tahajudlah perangkat nama, tapi istighfar nama dina kahirupan. Urang nyuhunkeun dihampura tobat jeung tobat ka Allah, ta ieu teh pamuka lawang kaberkahan. Jadi sayyidul istighfar geuning dina 75 doa, ibu ke muka ayat 75 doa. Sagala perkara pamenta urang dijabah ku Allah teh nalika urang geus mukakeun lawang gerbang nu sebat sayyidul istighfar teh. Sok menta hampura heula vertikal ka Allah, menta naon oge dibere kitu. Geus istighfar mah. Jadi aya 3, kahiji urang menta hampura ka Allah tina dosa-dosa, kadua mang mentakeun hampura, beda punya. Kahiji menta hampura pribadi, kadua mang mentakeun hampura ternulian, anu katilu ngahampura. Wal afina lin nasi ta dina ayat 134 na surat Ali Imran. Urang istighfar ka Allah, ngaduakeun diri pribadi, terus rumah tangga urang. Sok doa anu biasa supados rumah tangga tetap berkah, tuluy urang bebas tina dosa. Jadi bebas tina dosa teh rumah tangga berkah. Awas manganu anu biasa teh Allahumma gfirli zanbi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Tah ku ibu-ibu terus apa asa palih anu teu acan apal pasian ningan ku yo. Doa hebat luar biasa eta. Ya Allah, mugi anjeun maparin pangampura ka jisim abdi kana dosa-dosa abdi, mugi anjeun ngajembarkeun rumah tangga abdi ulah rupek, ulah loba wae masalah, tapi segala masalah teh teratasi. Mengatasi masalah tanpa masalah pegadaiannya. Eleh ke pegadaian atuh. Jadi anu sederhana kudu dileungitkeun cina leuwih sederhana. Anu susah jadi mudah. Ulah mempersulit diri. Dina nu arek diinit ngajajab anu umroh geuning dina terakhirna teh tingkawitan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah mekelan anjeun katakwaan jeung ciri-ciri anu tadi berehan, babari dituduh-tuduh eta maksudna. Terus daek istighfar, minta dihampura, mang mentakeun hampura. Terus ngahampura anu lian. Wa yassara lakal khairu sareng mudah-mudahan Allah ngagampilkeun kahadean keur anjeun di mana wae anjeun aya. Jadi ulah rudet hirup mah kitu, babarikeun. Nanaon dipersulit nu tadi nu sederhana jadi rumit. Di rumah tangga teh coba lamun disederhanakeun. Ieu masalah teh sederhana ngelehan, sederhana nama. Lamun ibu boga rasa bener wae di rumah tangga, moal aya bener teh. Jeung salaki pas saya hoghag. Lantaran urang boga rasa bener, salaki boga rasa bener, eueuh we bener teh. Da di aku kuduaan. Ya. Tapi lamun sanajan urang bener tapi urang ngarumasakeun salah. Ngadidik anu boga rasa bener supaya ulah boga rasa bener, sok urang anu
boga rasa bener urang teh aku salah eraeun da aing cenah nu salah mah. Tapi lamun dicalutakan ku urang mancaka wani geus puguh salah misalna mah hayang we nuduh-nuduh salah anu rek ngaku salah ge teu hayangan ngaku salah. Tapi nalika urang sanajan urang bener tapi urang ngaku salah sakumaha bedangna jelema eraeun ku jelema anu geus puguh manehna teh salah tapi manehna ngaku bener dibandingkeun jeung jelema anu geus jelas bener tapi ngaku salah. Eraeun atuh bibirang da bual beunang dibobodoh hate mah. Nah, jadi konsep-konsep sederhana urang anu diterapkeun. Tadu ati Nabi cobian nu bae minta dihampura dosa, muka segala lawang keberkahan lamun dosa geus dihampura. Lajang nyuhunkeun di jembarkeun rumah tangga ulah aya urusan anu teu beres. Mata aya doana khusus geuning naon? Doana teh ieu ya kalimat kayak gerasa kedap. Nyuhunkeun biga ta ieu Allahumma akfini ma hammani wa ma la ahkamu lahu. Nun Gusti mugi anjeun nyalindungan jisim abdi tina perkara anu nyusahkeun sareng perkara anu teu perlukeun abdi. Bobot doa ieu luar biasa. Jadi tong migawe perkara anu teu aya gunana gitu. Hitung-hitungan lah kalkulatif sampe urang migawe hiji perkara teh cing hitung ieu ngandung pahalan teu. Anu sagede penyakit eta nganaon dipigawe kurang mah nya. Nu teu perlu ge, nu teu perlu dibeli geuning init ka swalayan. Konsep heula teh imah teh catet hiji-hijina. Ngalah anu teu perlu dibeli, teu dibeli. Ieu mah sidik teu butuh diteangan naon lah supaya jadi butuh mah nya kitu. Konsep anu alus mah anu objektif. Teu imah catet heula naon rek dibeli teh. Ieu mah anu katempo dibeli. Segala dibeli, ari anu butuh kakara inget teu kabeli. Cuy gogog tinggal idal. Mora julang ngalupaskeun pusing. Eta teh ari nu penting diantep. Jadi kedah objektif urang, sok sing konseptual urang. Ulah pedah init ka swalayan boga duit beulikeun. Tah anu cerdas mah anu penting dibeli, anu teu tinggalkeun di konsep teh manehna. Nah, eta bagian tina berkah-berkah rumah tangganya.